Mah, Pak, di mana? Suara Dimas lila alarm. Bapana gancang waleset bari menerken calanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Titin Wiarti kalayan judul Ahad Udud Bae. Nyangakeun kasepuhan. Poe Ahad cuaca ngecrek. Salaki aya di imah pere tina gawena. Kuring biasa sok masak kadaharan kasenengna. Pindang lauk jeung karedok leunca. Amis nama sok nyieun puding karesep Dimas budak kuring anu umurna kakara 8 tahun. Salila kuring di dapur. Maneh nama anteng we jeung budak. Sahono meureun unggal poe ditinggalkeun ku bapana. Dimas siga nu mampang meumpeng, aya PR sakola gancang dikerjakeun. Dituluykeun kana main monopoli. Sangu jeung deungeuna asak. Kuring tiluan ngariung di dapur. Bunga nempo salaki ponyo pisan daharna. Kacape ge ngadadak leungit. Pasakan mamah mah maneki kieu. Cek salaki bari ngacungkeun jempol. Pipi asa beki kembu di alam kitu teh. Anjakal Dimas mah telesep koledok le lada cek budak. Sarang lauk bae Dimas mah anu teu lada. Tembal kuring bari ngasongkeun deui piring anu eusina pindang lauk. Atos waleg mah. Dimas tos mam bade ka mana? Bapana nanya bari nyenget udud. Kelepus bangun nu nikmat pisan. Moal ka mana-mana pan hujan. Tembalna. Bisi we bade main bal bari hujanan. Bapa mah baheula sok resep. Resep naon, Pak? Dimas mencerong bapana penasaran. Resep main bal di lapang bari hujanan. Lamun teu main bal sasapedahan. Wah, Dimas oge kabita. Badanya Pak. Cek Dimas bari nguniang. Nyajig samper Johan, Koko, Amir jeung nu sejena. Bapana ngaheueuhan. Kuring nukur gegero bari ngabandungan ti dapur ke Surti kana maksud bapana. Naon gawe atuh cuaca hujan kieu. Mangkas cukut piraku. Ngumbah motor oge ugaheun. Dimas lumpat muru imah babaturanana bari ngelek bal. Awakna di bulan kucas hujan tina plastik ipis. Bapana imut bari ngareret ka kuring. Gancang ngumah leungeun, lap
Kana dang terpungsat nucan ganti urut sare peuting. Kakarage mareman kran awak geus ngoleang di pangku ku salaki. Ruas berjeng atoh leungeun tuluy meulit kana pundukna. Cuk nu cikeneh nganyot rokok teh euteup kana bibir kuring. Ter dada asa kasetrum. Panto kamar dipendetkeun hawa tiis geus mimiti robah. Leungeunna siga kalakai palid nabrak naon bae anu nyampak. Sayang pokna ngahareos. Tembal teh bari semu ngagaleter. Mah, Pak, di mana? Suara Dimas lila alarm. Bapana gancang ngoleset bari menerken calanana. Kuring seuri bari ngagurinjal, tuluy keluar bari ngageleungkeun buuk. Nah, Dimas tos euy deui. Ceuk kuring. Ulahan hujanan ku mamahna koko. Amir teu aya nuju ka ninina. Johan nuju Muriang. Dimas nyarita bari ngalaan jas hujan. Bapana lempang semu egang muru kursi di patengahan. Kelepus udu deui bari ngadengklang. Jag baraya sakitu anu kapihatur carios pondok Ahad udud bae yasana Teh Titin Wiarti. Gagal baraya, aduh nusono tos lami Pak Anggang kagariwakeun kumurang kalih anu teu tiasa amang kumargi rerencanganana di cara muhujanan. Sahat anu ngalaman sapertos gitu. Dipungkas wae baraya kangge sadayana hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.